Hansip, walau amat dia sih. Bual, oi. Anjing dia tuh nyaho kajaro bangsat tuang. Raga genda koin ke. Dalo saya jaro warima dan hasip dia pasang timpuk bae. Pantas kayak buah muris si timpuk. Jadi mah jaro make peti segala macam gagah dia ngalunjak. Iya jaro ku eueuh ku beuki jasa eta ku APK. Ampun aing mah teh jaro. Yang ditangadean kenteng deui kumaha nya. Lah lumayan be jeung memilih rokok mah sugan bae keur bangkrut ge lah. Naik taraje segala aing pang. Dak. Pokon meripuh be siti ngadean kenteng. Kumaha bawa kitu ieu nya. Woi, motor saatnya tak anjing bang, woi. Aing nak masya Allah, kieu jadi jaro. Ya aing karek ngajabat sapoe doang, dah. Kuburat jadi jaro amanat, ucapan. Masya Allah, ya Robi teman tersaji kugan terawang. Ngahalangan be anjing doang tanggal jaro gitu ya. Bakata mantan jaro aing nek nyalon deui. Masya Allah bae. Lain bupati no aya PJ-an, jaro ge aya PJ Jaro. Iya jaro dak kamanannya ya aing masyaallah. Hade-hadekeun kenteng kieu ye kantor desa. Loh teu kieu moal aya jeung uang pirokeuna ye. Kemenangan ini jadi jaronya karena ngejabat sapoe ge. Masyarakatnya masyarakat ari ka jaro mah beda. Boh mere naon kesungkem mana bener-bener. Pak Jaro, rokok sabungkus lah. Ieu karek sapoe ngajabat. Sampurna mil munasabah jelema ari hayang nyalon dia ka bokor-bokor. Pokona mah korban tenaga, korban harta, tahta, darajat dipurageun hanya di jaro. Wah, teu kugeun aja di jaro mah. Ngarokok sampurna mil tiuk dina motor win mantan jaro. Atau jaga semua jadi jaro beneran. Masya Allah munasabah beak dukun sekali masang dukun 20 hanya di jaro duit ratusan juta. Atau kungeun aja asaing dolo ka diro komil mah pait-pait teuing. Kedawang jadi hansip. Masya Allah bae ho talenges. Salah diomongeun, benerna bae komo. Ese jadi hansip ho kupuheur. Pait ngarokok ge matra be jeung MK Masya Allah hai. Ja ieu sapoe ge sampurna mil. Ngabsak pemalangan bae jeung segala taraje segala naon. Imah gagah-gagah. Kantor desa menang ngacor non eta rajian segala macam jeung eta sakit mesen raja bangsat doang. Teu kadeuleuk kitu aya jaro. Saking geus gagahan aing tampang aing. Taraje nyengleh di dinya menang geus ngacor geus gagah menang ngadak jaro. Kelah kunaon taraje di talian di dinya jeung kupong-pongo teuing. Ngarusak pemandangan bae mata marusak poe ditabrak ke pusing-pusing mah ya. Aing insyaallah bae teu halangan-halangan teuing. Zaman awe ulung dan awe apus-apus acan. Aing dia halangan bajing. Oi, kemana kita aja yuk? Waduh. Kemana kita aja yuk? Kemana kita aja dak? Usaha kitunya yuk aja. Jauh yuk aja kemana nya? Waduh. Oi, Sip, tara aja dia Polongo. Oi. Sip, tara aja Polongo. Aing di luar ya, Sip. Kita popongan bae manukah kita naon eta? Sub-sap sip tengah ada lain. Makanya baju jaro. Nyampus dari jaro lain hansip yang kuari mah teh nyaho hansip mah. Hoi, hansip walau amat dia sih. Oi. Anjing dia teh nyaho kajaro bangsat tuang. Raga genda koin ke. Dalo saya jaro kuari mah lain hansip dia pasang timpuk bae.
pantas kayak buah muris ditimpuk. Jadi mah Jaro make peti segala macam gagah dia ngalunjak. Coba dia turun-turun tengah harga amat dia mah ajudan besa urut atau yang mesti di Jaro kuari. Ngalunjak jak ke kamari dia. Mah anjir je karek ke ku dia dibawa meureun sip. Kamari aing tunduk ke dia di atas hansipan jabatan atuh kuari mah di handap aing kudu nurut ka aing. Kumacok aing ajudan A B nutur ka aing dia kuari mah. Bangsat ya kamari nilai aku udah dilek dengan kuari mah dijeber dia. Jabatan ti mana teh si Hansip. Jadi Jaro sagala ngeunah amat. Teh handapkeun aing kala aya di luhur aing kuari mah. Waduh, i Hansip. Mari ka dia. Atuh aja awak keluhuran kan aing dia. Ih, jabatan mah kuare mah atuh kumaha orang. Pan ieu Jaro kamari ditangkap KPK. Amun 5 tahun masih keneh bisa jadi Jaro. Amun diponis lebih dari 10 tahun, atuh ieu geus jelas mutlak semoga SK. Kuari mah dia dihandapeun aing. Ulah sok ditorotosan teu pogo. Jaro. Tuh, pentarisna geus diberet tuh. Kadele pentarisna. Di mana menang dia dicolok ku masyarakat itu hanya Jaro be dia. Geus pokona mah aing menyawan aja Hansip geus Hansip be. Dia tengah hargaan ka aing, moal gaji dah ku aing. Sekalian dia 7 tahun. Lalu nyak dia. Atuh da ngarokona ge kuari mah. Geus kelas. Tah, sampung ramil geus kelas dewan. DPR ngajina ge atuh lain Hansip. Hansip mah dia ge ngarokona MK keneh. Atau emang sampur ramil atau dah nyekel lagi ya ngeunah eta mah sip mun di hayang mah ada lo pejabat mangarokon lagi henteu kieu dong jelema balangsat pejabat mah kieu tangarokon lagi tuh hayang coba yo ajudan yo curug dibentikeun ari jelema susah mah hayang sebuah yo kieu beuh ya hodak pelem kitu eta rokona mah pejabat menyantai ngarokon lagi rileks dan benar pokona mah mana hasupna gelain disipnya atuh lain hejo doang dari hasupna doang paruan sabut bae putih. Jarokona ajudan orang kieu lasip lah deuleu SKY. Nah, dia mah SKY KAI apa SKY dia mah rokok kereta yang hideung kieu. Oh mereka lah tuh jauh jeung jabatan jeung rokok beuh jauh. Deuleu jabatan mah tuh sampuran dia mah SKY nah SKY rokok. Aing saya ke kantor ke. Dia ku yang di pagahan heula ke mana di kantornya. Oke siap. Wih, pan ye kantorna ge jadi kunci kena ya sip yo. Pohoan panaing dilantik teh ngaran. Ngakarek poe doang. Punya kunci Jaro, pohoan. Kayak tengok kudu jot. Geus aing kudu nyokot bisa galak kunci ka ditu ngareribetan. Geus di dieu latihan be di latihan heula. Di latihan yo. Di latihan be. Tira aku ye dak ajudan kudu nurut ka Hansip yo. Dia aku ngalen-ngalen teuing dia nak sarua gaji. Kerja teuing. Yup, tegak, atuh naon dia menyengeng gitu ting dong anu kita. Tegak lurus, naon tegak lurus. Naon dia model ki ajudan. Sendal jepit, celana komprang. Atuh dong gagah ajudan make sepatu. Tong bae dong dolo Jaro nage make sepatu naon eta? Atuh dang kitu, masya Allah. Atuh ajudan aku mah Jarona nu ti luhurna. Kayak walawak Jaro teh salah dia mah make sepatu kieu nama ngara Jaro ya keur ngapain kana cari bel. Dia mah atuh kudu matching. Setik mah doang Jaro hoho. Atuh geus sip. Ku bala amat ya pada mentang-mentang Jaro anyar. Ngas ngas bro. Dia mah didikan hasil, atuh mendidikan Prabowo. Masih mah keras kena militer. Acar. Naon masih sieun kacarik. Jabatan gatuh luhur kana Jaro, carik bener kau Jaro. Dia mah aya carik mah aya polisi bae. Atuh lain sip kuari mah Jaro. Jaro di mana? Lain ieu menang maju di mana gitu sip ieu menang maju di mana? Dibejakeun Jaro atuh lain bupati teh pejian ge. Jaro di Preman Kidul mah pejian. Lamun jadi Jaro teh aya tahapanna sih. Aya tahapanna ulah ujung-ujung make baju Jaro jadi Jaro. Lain gitu. Wah, dipilihan sih ieu. Nya ieu ajudan ge teu ngarti yo. Buku jadi Hansip jadi Jaro bae. Jadi tanah hormat ka manehna ieu ajudan. SK cuma lamun jadi Jaro bener mana SK ya. Atuh boro-boro SK ieu mah. Atuh kayak ke proses di pengadilan.
keluar surat kuning nah. Berarti ya mah Jaro jadi-jadian sementara mereuninya. Nah, segar bolong dia mah jadi jadi. Aing tarik segala macam. Mana? Gampang aing, enggak mahal aing we Jaro. Aduh, hansip palsu Jaro, berarti. segala macam buku. Jaro palsu berarti eta mah kakak kita mari.